Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikin urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Teu karaos kasugri pamiarsa orang tos nincak bagian ka-8. Dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang ka Peurih. Ladang ka Peurih. Ladang Kaperi Yasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos Yasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kaperi. Peurah Ladang Kaperi. Ranti guram gerem sorana matak pika keungeun. Mang Ibro jeung Bi Ecin nu aya di kencak katuhunana ukur bisa silih pelong bangun heran pacampur jeung reuas. Cirihil ranti cirihilan. Jiga nu nikmat nakar hawa keung beukingan ndelan nyembutan Mang Ibro jeung Bi Ecin nu aya di eta rohangan. Leut sababarah lilaran ti eureun cicirihilanana
Lalaunan huluna ngagilar nempo kalebah Mang Ibro tuluy melong seukeut nakar bangun pinuh ku seuneu amarah. Mang Ibro reuwas ditempo ku Ranti model kitu. Nempo beungeut Ranti geus teu mirupa beungeut anakna eueuh sari-sari manusa jeung eueuh sari-sari kahirupan. Estu pika keungeun teu bina meueus liririwa. Lila-lila gabrug Ranti ngagabrug bapana. Leungeun anu ranggak-gak teh rek nyakar kiwari dipake nyekek Mang Ibro. Mang Ibro ngajengkang tuluy nang karak bengkang bari teu kuat nahan timbragan Ranti. Ranti diuk dina beuteung Mang Ibro sedengkeun leungeunna nyekek beuheungna bangun nu kacida tarik, nu tarik kacida. Leuwih tarik ti ilaharna tanaga lalaki. Beecin ukur rawah riwih nempo salakina dicekek ku anakna nu keur kasarumahan ku iblis ida jilatnatullah. Mang Ibro satekah polah meraikeun ramo anakna nu napal dina beuheungna, tapi edas tanaga Mang Ibro teu bisa nandingan tanaga Ranti nu pohara rongkahna. Nempo kaayaan kitu Beecin luncat kaluar ti kamar tuluy muru ka kamar Juragan Sastra. Agan, itu tulungan bapana Agan, tulungan. Pokna bari ngagedoran pantok kamar Juragan Sastra. Aya naon mak? Ceuk Juragan Sastra bari kaluar. Si Ranti nyekek bapana, tulungan Agan enggal. Beecin hari weus-weus, Juragan Sastra teu nembal deui buru-buru luncat muru kamar Mang Ibro. Ranti, Juragan Sastra nyorobok bari anjog ka jero kamar. Nu digero-gero ngalieuh tuluy melong ka lebah Juragan Sastra teu pati lila lenggerak Ranti ngalenggerak. Awakna nyang saya luhureun dipanlir ka buka ibunan kapas kahujanan. Mang Ibro tuluy uhak-ohek sanggeus leupas dina cekekan Ranti. Juragan Sastra jeung Beecin gancang muru ka lebah dipan Ranti dipernahkeun dina pangsareanana. Sedengkeun Mang Ibro pada ngupahan kuduaan awakna karasa lungse mun sagedeung deui mah teu leupas geus siji kapastian Mang Ibro bakal palastra. Sanggeus Mang Ibro rada cenghar deui gagancangan tiluanana muru ka lebah Ranti. Lai katempo ya getih ngalai dina palangka kanana. Nutiluan sirih reret. Istek lahiran meureun. Agan tingali tugas ngaluarkeun getih, ceuk Beecin bari nunjuk ka lebah anakna. Ayo tuh, jong bawa ka bidan, tembal Juragan Sastra. Nu duaan ngaluyuan antukna Mang Ibro jeung Beecin sasadiaan keur bawaeun, sedengkeun Juragan Sastra markirkeun mobil ngarah deukeut kana lawang. Di luar hujan can keneh eureun. Sora gugur ting geleger, ponyak kitu deui kilat oge masih keneh ting barasa. Cileuncang di pakarangan mesa merpitis sanggeus ngadeuketkeun mobil kana lawang gancang Juragan Sastra asup di ka imah. Ragejang Ranti dipangku muru ka lebah lawang dituturkeun ku Mang Ibro nu angkaribung babawaan. Beecin surti gancang mangmukakeun panto. Barang panto dibuka nutiluan ngagarebeg sabab di luar geus ngajajan tangtungan saorang nini-nini nu geus kacida kolotna mamawa gembolan. Kulitna geus pareot, buukna digelungkeun bari geus bodas huis wungkul. Pangawakanana pendek leutik make samping kebat rereng hejo nu geus rada kuleuheu, panjangna samet bitis. Pakaianana kabaya kayas ditindihan karembong kulawu nu nyampai dina pundukna. Naono, cek Beecin bari curinghan. Nah, bawa ka jero deui. Tong teuing dibawa ka bidan, geus peuting jebak hujan, bisa cilaka. Pokna bari ngalengkah miheulaan ka jero imah. Nu tiluan ting raringeuh nempo pamolah maonoh model kitu. Najan hujan kacida badagna tapi aneh maonoh mah teu katempo baseuh saeutik-eutik aca. Antukna nu tiluan baralik deui ka jero imah dug Ranti dikedengkeun deui dina dipan. Maonoh netep seukeut Ranti nu keur kapiuhan giler maonoh ngagilerkeun panempona ka Beecin. Nah hercai ka ditu pokna singget. Teu talangke gancang Beecin ngoloyong ka pawon rek ngadonna hercai. Maonoh melong ka nu duaan nu masih keneh ting jara ranteng gigireun manehna. Dagoan di luar di ditu.
pokna deui tunjuk ka juragan sastra jeung Mang Ibro. Nu duaan teu loba omong gancang ngalengkah keluar ti kamar. Di luar taya nu nyarita sakemek-kemek acan nu aya kalah ngabaratem jiga nu eueuh pi omongkeun. Parojol bi ecin hol ti pawon bari nanggeui cai hanit sabaskom blus asup ka kamar. Den di dinya perintah Mak Omoh ka bi ecin bari nunjuk kana meja. Geus kitu mah Mak Onoh nuluykeun deui hancana mukakeun baju ranti, mukaan baju ranti. Sedengkeun ari ranti mah masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Bi ecin tuluy ngajajanteng gigireun Mak Onoh nu keur jongjon digawe. Dagoan wake di luar, cek Mak Onoh teu. Bi ecin ge teu talangke tuluy ngoloyong ninggalkeun eta rohangan. Bi ecin jeung Mang Ibro iri gincang bangun hariwang, tapi teu nyarita saketat kecap acan ari juragan sastra mah ngadon ngalepus udud bangun jongjon. Di jero kamar teu kadenge naon-naon, nu kadenge ukur sorah hujan jeung gugur anu tinggeleger. Leuleut sawatara lila Mak Onoh norojol di jero kamar. Kumaha mah budak abdi? Cek bi ecin hariwang sabab ranti teu kadenge-denge. Budak geus salamat, kami mah rek balik, tembal Mak Onoh lempeng. Nu tiluan gancang muru ka jero kamar breh katempo budak keur sare bangun nu tibra. Kaayaan geus dibedong jeung geus dibersihan. Ranti masih keneh ngalempreh can eling-eling beuteungna mah geus kempleng. Papana, bare duit Mak Onoh teh bisa kaburu balik. Bi ecin nitah salakina. Nya heug atuh. Tembal Mang Ibro bari kebat ngalengkah keluar kamar. Di luar kamar Mang Ibro urat reret ka sisi ka gigir tetela Mak Onoh teh geus eueuh. Geus eueuh di imah. Panasaran gancang muru kana panto luar breh di luar ge teh sasaha. Nu aya ukur cihujan ninggang pakarangan nu masih keneh gede. Mang Ibro hulang-hulang bangun nu heran sabab ceuk rasaanana di jero kamar teh teu kungsi samenit-menit acan. Tapi Mak Onoh geus teu kasampak malah teu kaudag. Teu mungkin lamun Mak Onoh bisa leumpang sakitu terehna. Gebeg Mang Ibro ngagebeg inget-inget kana kajadian aheng nu kajadian di lembur Batu Demprak. Nu kungsi ngagegeh-gerekeun jalma sadayeuh. Sataun ka tukang eta kajadian teh tayalian ti kajadian hiji indung beurang nu maot ngagantung maneh di kebon sampul nu aya tukangan imahna. Eta indung beurang teh tayalian Mak Onoh teh. Rei Mang Ibro ngadak-ngadak narangtung bulu pundukna. Ate ratuk tutunggulan kakeueung geus teu kaampeuh deui jol. Gua celeng we Mang Ibro teh nembrag panto tuluy asup ka imah. Mangoret muru ka jero kamar. Mana? Nah maneh teu inget kapan Mak Onoh teh geus maot. Maot ngagantung maneh di kebon sampul. Ceuk Mang Ibro semu hari weus-weus. Gebeg ngadenge omongan salakina mah bi ecin teh mending ngarenja. Tetela maneh nage kakara inget yen Mak Onoh mah geus maot. Aya pananya gede ti pamikiranana. Saha atuh anu tadi nulungan babaran ranti. Bi ecin ngahuleng ngaraga meneng lila-lila lenggerak. Bi ecin kapiuharna mah budak cerik teh bareng gubrag dilahirkeun. Tapi ieu mah cerikna teh ku pedah kagarewahkeun. Sakedapan Mang Ibro nyerengeh ngebrehkeun ka bunga hatena yen incuna teh budak nu normal, umum jeung orok nu lian. Bisa ceurik. Sanggeus kitu Mang Ibro jiga nu teu malire ka anu keur ceurik. Manehna mulak-malik budak nempoan kaayaan warugana. Ceuk panempo lahir mah budak teh normal taya nu cacat saeutik-eutik acan. Budak ceurik beuki ngelak ngageuingkeun nu jadi indungna. Naluri nu jadi indung geus tumuwuh dina diri ranti. Alaunan ranti mukakeun matana bray ranti beunta. Bapak, sorana halon. Bangun ulung se bari ngareret ka bapana nu keur mangku orok. Mang Ibro teu nembalan manehna ukur nyerengeh.
Ranti teu bisa loba moyeg sabab nandangan kaleuseuh anu pohara. Budak saha eta teh Pak? Ranti jiga nu heran. Budak hidep gelis. Yeuh, gira bere nyusu. Ceuk Mang Ibro bari nyodorkeun budak. Katempo Ranti ngariutkeun halisna romana bangun pinuh ku pananya. Iraha cenah manehna ngalahirkeunana, estu Ranti mah teu inget sama sakali. Tapi Ranti teu loba omong, buru-buru sakuat tanaga ngangkatkeun leungeun ngaluarkeun pinareup keur nyusuan si jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Nya kitu deui Mang Ibro. Perkara eta mah cenah indung beurang nu mantuan lain ti bangsa manusia. Paduli teuing, nu penting mah teu matak cilak. Juragan sastra geus balik deui dituturkeun ku saurang bidan. Ranti jeung anakna dipariksa. Sarupa-rupa dipapayan ti mimiti tensi nepi ka kaayaan budak. Ceuk catetan medis mah taya nu kudu dipike hariwang. Alhamdulillahnya bayeuna mah sehat, ieu teh ibuna oge sehat. Ayeuna mah kantun ngantosan jag-jagna, mung tuangeunana kade sing seueur anu ageng kandungan vitaminna nya Bu. Margi ayeuna mah anu mariogekeun asupan gizi teh sanes ibu wungkul. Nanging sareng dedena oge eta ngalangkungan asi teh geuning. Ceuk bidan panjang lebar mapagahan Ranti. Sanggeus parele mah bidan mah pamit kanu boga imah. Teu karasa kasugri pamiarsa lumampahna mangsa. Ti poe ka poe nyerelek meh teu karasa. Bakatku betah di alam dunya anu padahal mah dunya ngan saukur alam fana. Najan sakumaha betahna hiji waktu bakal ditinggalkeun. Muru ka tempat asal poe panjang akhirat pingaraneunana pakotaan. Cunduk waktu nu ninggang mangsa anjog kana waktu nu geus ditangtukeun. Balandongan jeung tenda geus dipasang jeung baraya geus dibarejaan. Menak-menak geus pada nyaho. Hajat rongkah bandar beas rek digelar. Dulu rabul baraya daratang kabeh hempak murbahaksa. Nohonan pangulem nu boga hajat. Patali janji rek lalaki rabi geus diucapkeun ku juragan sastra ngaliwatan ijab kabul anu sah luyu jeung syariat rukuna jeung syarat rukuna. Satu tasna akad acara diguluyurkeun kana resepsi jeung walimahan. Tapi sok sanajan secara prak-prakanana bisa disebut sah akad nikah nu dilakukeun ku juragan sastra teh kaasup akad nikah anu diharamkeun ku agama. Rek teh kitu kumaha sabab paniatan juragan sastra lain rek ngawangun rumah tangga, tapi pikeun ngawadalkeun Ranti ka bangsa buta. Dina hal ieu luyuk pisan jeung dawuhna Rasul nu katampi ti Sayyidina Umar. Innamal amalu binniyat. Yen amal mah gumantung kana niatna. Niat alus bakal jadi ibadah, niat goreng tangtu oge bakal jadi mamala. Sedengkeun manusia nu ngalakonanana bakal nampak konsekuensina tina niatna. Melak bonteng bakal jadi bonteng, melak cabe bakal jadi cabe, melak goreng bakal jadi goreng, melak hade oge bakal jadi hade. Kitu numutkeun katerangan anu katampa ti para ulama. Beki beurang karyaan beki rame dieuyeban ku rupa-rupa hiburan saperti lontang jeung kendang penca. Disejen alam kasugri, disejen alam nungan ukur ngulit bawang jeung alam manusia. Ratusan hamba rahayat siluman nu dipimpin ku Prabu Anom Kalasugih ti nagara buta hejo keur lumampah di Gegana Wiyati. Cahaya hejo ngempur beureum patutur-tutur. Cahaya hejo campur beureum patutur-tutur ngajomantara mentas dimensi bangsa siluman ka dimensi bangsa manusia. Lila-lila lumungsur napak lemah celek di wewengkon lembur batu demprak.
maranehna ngarasa kaundang ku hiliwirna haseup dupa nu ditancapkeun dina cau kolemas nu ngagoler di antara reg-regan sasajen nu ngabarak di hiji ruangan. Rupa buta nu pikageungeun tur pikagilaeun diwuwuh ku pangawakan nu jarangkung badag, kiwari geus malih rupa jadi paranonoman nu gandang tur kasep rupana. Tuluy lumampah muru kana tempat karyaan pagiling gisik jeung bangsa manusia. Sedengkeun di tempat sejen Mardi nu jadi popotongan ranti keur bobolokot ku oli, satu tasna mereskeun mesin dam. Mareskeun mesin dam truk nu jebol silinder headna. Mardi ngareureuhkeun kacape bari nginum cai mineral. Matana neuteub seukeut kana oli nu diwadahan ku baskom leutik. Sanggeus leungit hanaang majung nangtung tirangcung rancung ngadengekeun sora mesin can puas ngadengekeun ti luhur. Jurut Mardi turun tuluy ngodomang ka kolong mobil nempoan sakur perangkat mesin nu tadi tas dihadean. Di papai taya nu kaliwat sanggeus dianggap cukup, Mardi beberengkes meresan kunci-kunci. Nya Mardi kiwari ditarik ku Bang Asop ka bengkel mobil nu karek buka sababaraha bulan. Nempo kacerdasan Mardi, Bang Asop nempo peluang emas pikeun ngabajukeun bengkel anyarna. Elmu ngabengkel motor mah ukur sababaraha bulan geus kabaheum. Kiwari Mardi ngabengkel mobil dina waktu nu singget geus loba kabisa. Estu ieu mangrupakeun hiji kauntungan keur Bang Asop salaku dunungan. Teu sangka Mardi ngabogaan potensi nu sakitu hadena. Dalam menilik riwayat pendidikan mah Mardi teh lain lulusan STM. Ayeuna Mardi dititah ku Bang Asop pikeun ngabenerkeun mobil dam truk kaboga bos material. Nu geus nambuyak mang bulan-bulan di garasi akibat supirna nu teu taliti dina ngeusian cai radiator. Antukna mobil jebol silinder headna anu ngabalukarkeun mobil teu bisa jalan deui. Kumaha Cep, tos rapi? Hiji sorak manggaruwahkeun Mardi. Mardi buru-buru ngalieuk breh seorang awewe tengah tubuh geus ngajajanteng tukang ngeunana. Jigana eta awewe teh badegana nu boga material. Parantos Bu, mangga kasih bapak kantun nyobian kitu, tembal Mardi. Mohon ka diwartoskeun nya. Ayeuna mah tuang we heula atuh Cep. Mangga, tembal Mardi sumanget. Sanggeus bebereskeun parabot ngabengkel Mardi gura-giru ka kamar cai rek ngadon bebersih. Panon poe geus tunggang gunung ciciren moal lela deui mangsa beurang bakal kaselang ku wanci peuting. Sora kandaraan pasuliwar di jalan hareupeun garasi Mardi nu geus bebersih jeung salat asar teu harese muru ka tempat dahar. Bubuhan di gudang jeung garasi susuguh ge
susuguh teh digelarkeun dina lante nungan saukur di tilaman kulamak gusamak salambar. Teu talang kemar diburu-buru barang dahar tapi teu pati loba. Sabab ti tadi diwawoi ku rupa-rupa caneuteun dalamun teu karunya mah kanu barang asakan mardi moal hayang dahar ieu. Estu eta mah tamba teu ngahormat teuing kanu nyuguhan. Cep, si bapak teh moal tiasa uih ayeuna da seueur uruseun. Si Acep mah wayah nanya mulihna kana angkot we di Bayun. Da pada matos arwi sadaya ieu teh. Teu naon? Ceuk eta ibu-ibu mangsa sadukeun. Oh, muhun teu sawios, Bu. Tembal Mardi bari teu oleh imut. Geus puguh kitu mah buru-buru Mardi indit. Lumampah mapai trotoar, muru ka jalan badag rek ngadon mekat angkot. Di setengahing lalampahan dina mangsa geus reup-reupan katempo rentang-rentang ti kajauhan hiji wanoja keur tungtang-tang tung bangun hariwang. Hareup ngaharipan motor metik warna beureum nu dijugrugkeun di sisi jalan. Tangtungan hiji wanoja nu jangkung leutik make tiung rubak teh nutupan harigu. Make gabis panjang warna bungur bari ngagandong tas leutik. Lila-lila Mardi anjog kalebah eta wanoja. Manehna melong jiga nu rek menta tulung tapi jiga nu era. Punten teh, cek Mardi bari ngunggut basa ngaliwat ka hareupeunana. Mangga, tembalna alon. Kira-kira 3 lengkah Mardi ngarandeg tuluy ngareret deui ka tukang breh. Katempo eta wanoja ge keur neuteup ka manehna luk tungkul jiga nu era. Mardi imut tuluy balik deui nyampeurkeun. Kunaon teh? Motorna mogok? Tanya Mardi. Muhun tembalna bari jiga semono era. Mardi ngoloyong kalebah motor cetrek ngahurungkeun kontak tulu di starter. Motor teu hirup malah nepi ka di engkolna oge motor masih keneh teu hirup. Ngadenge sora motor model kitu otak bengkelna geus boga sekasimpulan ngeunaan naon anu jadi masalahna nepikeun ka motor teu hirup. Mardi nurunkeun kantong ransel nu berat pinuh ku kunci sarelek, seleting kantong dina pesak pang tukangna dibuka gap kana busi urut katut kunci busina teu talangke. Gancang Mardi ngaganti busi eta motor. Geus anggeus gancang motor teh dihirupan deui gerung-gerung motor teh hirup. Busina tos teu sae teh, mangga ayeuna mah. Tos digentos, ceuk Mardi satu tasna nerapkeun deui kaper motor nu tadi dibuka. Kasugri pamiarsa, waktosna rupina teh tos teu nyekapan. Urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap, anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda.